Ajir, nah, seberapa nilai Inor? Acan. Seberapa menit? Karek ketika pencet dia mah karek 7 detik lah. Apa sih? Kuri dinggis ya? Pojok itu. Kita seueur penyakitan. Penyakitan kompensasi sareng roromeheun intina mah nama ieu. Kanu suku urang ieu kanu rencangan ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ningali terapi ikan di Cigirang, Desa Cilangkap itu. Desa Cilangkap, Kecamatan Buah Dua. Nah, gonyok gitu tuh, tinggal itu. Oh. Naon we cenah ieu teh? Kanu naon we cenah ieu mangfaatna teh? Kanu getek. Nu gaduh roromeun teh. Dukalah. Tingali we pilarian we etana. Nanti meninggali we tuh. Ketinggalin teh itu lauknya teh. Gonyok, paling bisa ada olahraga, bisa agung jempol ya mah, agung ramu. Tuh lauk jair mah ada acuh wae, mun lauk jair mah henteu tengah gonyoknya. Tengah apalun. Tah, gitu geus bener. Sekalian toh, gedenya toh, sok lah. Aduh. Nah tuh. Terus. Bisa teruskan. Tuh, tahan. Nah, pira ge eleh ku lauk atuh. Goreng tuh. Ih, ngaleutik katingalin teh itu. Terapi ikan, wah terus. Tah, ieu ketingali laukna ieu. Terapi ikan di Cigirang, di pemandian objek wisata mata air Cigirang, Desa Cilangkap, Kecamatan Buah Dua. Hujan ieu, rastris. Tah ngagonyok tah. Tah ngagonyok tah. Aduh. HP kebasihan kita ngagonyok lah. Oh. Oh. Ih khasiatna naon ilmu terapi kieu Nor? Getek. Terapi ikan ieu naon atunya? Nah, sarua wae atuh meureunna rek kumaha-kumaha geuna. Gampang we ukur romeheun. Tah, dinu etana tah, dinu dampal eta tah. Tah dinu kadieu kan sukuna atuh saeutik. Dampalna ngarah katingali. Sok lah. Sahawe anu terang ya manfaatna terapi ikan naon we nanti komen di komentar sahabat. Soalnya saya mah tidak tahu untuk apa ini dan tidak mencari dulu tahu. Ujug-ujug ke sini we diajak. Ya, tuh, tuh. Anggernya. Ya. Tasila dugi ka dieu.
ningali lauk anu ngagonyok di sampean. Di objek wisata Cigirang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.